Maturan salaki melak tangkal manggis. Nah jadi caritananya barudak poe ieu mah aing yeuh rek OTW ka kebon tah salaki aing mawa binih manggu dak alias manggisnya ieu tuh beelian dak beelian. Tah salaki geus OTW ti heula lanjut disusul ku aing jeung anak aing di dieu aing nemu dak tah cau rukanya tapi nu batur dak geus ulah dipulung tah ieu di dieu dak tangkal manggu geus gede nya deket saung di kebon. Atuh heuh tapi kan ieu dak kebonna masih aya keneh lahan laju mah ieu salaki meuli binihna deui. Laju bae OTW dipelakeun dak ka kebon tah ieu horeng dak saungna kalembak ku caah. Laju ieu kudu ngecekan ieu heula taneuh supaya caina mabur kana susukan. Lanjut nya barudak ieu aing mawaan binih mantuan salaki dak he dibikeunan tah salaki aing nu nyieun lobangna. Atuh heuh dak jai teu mantuan mah pan engke aya hasilna atuh heuh paruk beunang salaki bae horeng pan ieu mah dak biasa he menemani salaki dimulai dari nol. Atuh heuh dak kaju mun aya nanaon ge pan jaga tabe ulah hayangnya. Tabe keur-keurana teh atuh heuh dak tinggal ngomong bae ja urang mulai ti nol ieu dasarna ge ulah eta salaki sok giliran geus suksesna parangsa aing mah nya atuh heuh poho teh budak anu menemani dari nol ku teu mireungeuh pan lolobana dak lalaki zaman kuari mah kadoang kararitu. Lain-lain nyindir dak tabe lolobana anu kitu tah di dieu dak geus di pelakanannya di dieu ge anak aing tah nimuan geureung ku jorok pan anak aing mah ih.